Wah, kengkol kalung euy. Urang hayang bisa na kalung kahiji teh. Kalung teh. Mani ulang. Aduh. Urang Panarokna juga nang motongkeun tina pager tuh da ieu teh. hah? Panarokna juga Geus panakol saban manggung hiji beak hiji urang panakol. Iya ku almarhum Kang Wawan mah ti Bandung mah kapake panakol kieu mah. Iya mah urang mah Da ieu sementara. paranti suluh, ieu mah paranti kana hawu. Da ieu mah panakol parage lamun paragi manggung mah lain nu ieu. Aya khusus diteundeun. Dan karena itu mah geus di ieu jadi lamun kane keur ngomong udah atuh. Ya, Kumaha Kang? lamun keur manggung make panakol itu mah ibarat urang manggung di Sumatera. Oh, sok ka Sumatera mah. Nya, mun manggung di Sumatera Sorat Calung teh wah ngeureumpieung. Sorat Calung teh malah nepi ka Jakarta ge Sorat Calung kata napel we na ceuri kadenge keneh. Oh gitu. Ku panakol itu mah urang diteundeun eta mah rahasiana, rahasia panakol. Gitu. Mantap lamun jeleng goong ger calung sora eta teh nepi ka Jakarta teh kadenge keneh wae Eta Sorat teh. Calung. Wah, bener. Gitu. Entak urang mah tara sembarangan panakol mah keur jangki malah ieu bae gitu. Urang mah. Aduh, halus sih calungna buatan mana ya? Hah? Ah, tidak ieu mah minangkana mah keur ieu keur aya nu butuh duit teh bareto dibeli ku urang. Gitu. Tidak. Geus sabaraha panggung ieu kapake nageuna. Dan urang yang nakon kahiji teh jadi masih keneh paretal bae teh waras bae. Ka urang datang ka ditu. Duh, ya incu geus bade gegerewekan deui. Sina ka ditu, sina ka dapur. Apung. Tuh, nenek di dapur. Datang ka urang. Yang bisa. Heeh. Urang paling nakon. Mawa beas. Beas anyar. Biasanya sebelah Ya. sak cangem. Ya aya sap tengah pusri mah. Oh, tengah Satengah pusri. pusri. Terus naon deui? Asinan jeung peuteuy. Sinan jemput syaratna. Syaratna duit. Sabaraha duit? Duit mah anu sok biasa mah batur aya nu mere 600 sakali latihan teh 600. Jangan begitu. Itu. Jadi meureun sajeroning eta teh meureun jang di ditu meureun muka warungnya. Muka toko. Pada masuk karya yang biasa segala rupa ge aya pangabisa teh ayeuna tanpa lain kudu make modal gitu maksudnya. Gitu. Lah aing model lagu naon we tah takonna tako model curug cinulang. Ning nong Di curug sakitu sok. di curug cinulang. Alah bener. Benernya Bulan. kela urang batuk urang kitu teh lamun rek nyinen sok batuk bae tara ade di curug. Nah ulah mending paparikan zaman baheula. Hah? Paparikan zaman baheula. Bener. Kumaha takolan paparikan teh? Eta takolna. Ele geuning. Tukang seureuh digulai muning. Nah, bener. Dudu lele. Budak gundul disogot emek. Itu. Gitu. Aya si manis jembatan Ancol. Eta anu geulis nyonya kompor. Eta paparikan teh. Dan model jambu air sisi pager sabelah erep kolong. Susul Lain. nah Lah sok eta balikan dia. Eule lah. Lain. Nah, jambu air sisi pager sabelah erep kalong. Susu lair segede angel sabelah moncor ka kolong. Gitu.
Gitu. Lamun bahasa Indonesia na aya bahasa Indonesia na aya. Bingung dia. Kena gitu. Katumiri nutuk lewi ningang kana pibuaten kenanya kena kisana wi ngadahar hui sabelah bisa huapkeun Aya kena pisan hawina. Pupus ya. pupus kapalag hui bisa bola bisa huap Aya deui sok kang deui. aya gitu paparikan mah Naon deui? kan Naon deui? kela da paparikan teh loba nama Ngan. kan jadi para roho iya teh aya listrik di masjid saangna ka mana-mana aya istri jangkung leutik gelisna kabina bina Ronda bareng deui. kan Ya, engke mah kudu minta entah Kakang Yoyo Layur ka Cisaga ka ditu. Paparikanana wah eta mah moal beak sababaraha taun. eta Buat mah sok aya deui naon ayeuna. ieu na Heeh. aya paparikan teh deui Siap. loba aya paparikan mah ieu teh ngan jadi urang teh sok para roho da geus Ya, tara dipake iya ya Kang ya. Hayang suuk heula. yang non Yang suuk heula. yang itu loba aya paparikan mah urang mah gitu Ya. ngan poho Wadah deui cangkangna heula. duh ampun ngagawekeun pisan tah karsum Siap. Rebu-rebu kaki alah Cai. Ya, salah nu nakol lawan salah kata-kata. salah nu nakol Nah, salah nah kata-kata itu lumrah. Sok, gitu teh sok. sok daunona buah sagdo ada sagdo ke tengah sawah tahun mana bulan mana ada jodoh pada saya Siapa geus boga pamajikan. Hayang. atuh keren atuh nah atuh Ya kita urang teh ngamumule seni Sunda. Seni Sunda nu urang jang urang keur urang ti urangnya. Sing saha wae nu hayang paparikan sama model kieu dongkap wae ka dieu ka Acum Udah channel. Cenah nu embungeun. Cenah nu embungeun. Keun banyak Kangnya. Urang mah da resep. Gitu. Kini. aya lagu kini-kini deh tiku kurma cokan kuman piit di paraban lepet begitu tur begitu man piit di paraban lepet urang mah asa Itu lepetku anjing geningan atuh bala lain udag cicing. Itu lepetku anjing geningan bongan balang. Itu lepet nuku anjing geningan da bongan. bongang Kamu mulai seni Sunda nya Kangnya. nya Kade khususna urang Sunda sing kuat. Ulah eleh ku seni deungeun. kapan aya lagu ari rek gosan teh sok di awalan ku lagu ieu model mitra Teh etet ajakan duet. model mitra Mitra teh mobil Mbak Ajo nu baheula. lah mitra mah kok ini banyak ciawi Zaman baheula. model kieu di awil gunung guntur jalana kawana yasa amit mundur abdi mah pirang tiasa Nah, teu asup ang. balik deui Urang nu nakol nu salah lagu mah asup. Keuna kana Wirahma.
Kana Wirah kana laras. lain Wirah mah teh jalma lieu. Ki eta mah. Oh Ki Wirah mah. Urang nu nakol kalabasan ka dieu. Ai sora mah asup. Mantap hirup teh kudu daek ibadah teh badiana sabab berumur mah teh tangtunya. Itu urusan Eling Allah gitu. mangka eling ruming Rumingkang di bumi alam gitu. Dharma Bahwa jangan baik tokrak di nyawaan ge hirup. Itu bukan girang era. Duh, Sileud. sumur ditu rubanyiru saeran dina kiteja umur mah teu acan tangtu pangeran tara bebeja. Aduh. Kang bener. Sok tara tangtu jeung teu ketang kumaha ge kalasa batin. Naon Suuk. Karena barang hakan aing mah pan keur nyalung keur ngalagu gitu. Oh, bari ngingat-ngingat sindiran. Akang sok naon deui? Anu kasunut damar teh naon, Kang? Hah? Itikuri. Itikuri dom soang. Itikuri bintang sinar. Hok. Hok. Itikuri bentang sinyar. Itikuri bentang sinyar. Biwir perih kasunut tunut damar. Ya teh teresepeun batur mah. Ajeun teh. Kurang iya. Bae nya kan nya. Bae urang mah pokona mah batur teresepeun ge urang mah ngamu mulai seni Sunda kuat urang mah hate. Moal beunang dioyag-oyag ku batur. Urang mah. Hitam manis. Dodol Garut tambah tiris mending keneh murah dodol gitu. Pangatakeun hiji Kang. Aduh. Ya. Masa minat ceuing. Karena barang hakan kita tadi ngayak-yak kan kita suruh sapiring ya beak. Tapi Kang. Non deui atuh. Keparikanana. Oh. Cikuray gunung Cikuray tempat niis mojang gelis mun paturai ate purai kumaha kadituna kumaha kadituna teh manyata cengat banyak kocok. Aduh geus nyokot di jakalah ka kebije kana lagu ge urang manyata apa kode hah kode deui urang euy laguna Cikuray gunung Cikuray tempat niis mojang gelis mun paturai hate purai Nate nangis papisah kantun ngalengis gitu. Cikuray gunung Cikuray tempat niis mojang gelis mun paturai hate purai mun patebi hate teh nangis gitu. tawis tumam pika takdir karena sadar tumarima saban wanci moal poho nyebat asmaning pangeran Gitu. Da loba paparikan teh baheula mah euy aya loba aya lagu ieu lagu naon teh lah nu lolobana teh. Aduh, atuh cek kayang teh kana kol mah wae ngakanan besuk aing mah. Cekeun bae. Ya tuh sakitu lah heula euy latihan mah tuh jang isuk deui. Pan isuk rek dipake tanggal 10 lin. 10 naon 10 ayo bulan ayeuna ayeuna tanggal sabaraha? Ada geus sama geus sama Geus sama tuh da teuing. Itu.
Minum. Waduh. Ya. Jadi kawin. Ya katu rek minumannya. Bilang rek. Ya, itu lah. Yang. Hah? Tendai. Jadi badega. Assalamualaikum.